gening teu karaos nincak bagian kalima wanya para mitra dongeng nuju luna ingkar karangan koswara. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga tu para mitra hatur nuhun ka wargi-wargi nu paresna subscribe sareng locengna oge sering komentar hatur nuhun komentar kumaha bae oge alhamdulillah katampi hiji tanda para mitra yen mitra tangtos artosna saeutik ageungna aya perhatosan ka Mang Jaya official. Atuh mangga hatur nuhun perkawis perhatosan kumaha-kumaha eta mah nyangakeun bae. Nyangakeun bae. Atuh para mitra dongeng nu judulna ingkar karang koswara urang teraskeun memang di dieu seueur naon teh naon naon nya kitunya bangsa ieu para wargi lah naon teh naon bangsa ieu para mitra muhit-muhit gitu asa nabi dedemit para mitra lah. Aduh ampun para karangan koswara ieu para wargi mangga atuh nyangakeun bae. Ayeuna teh nincak bagian kalima ingkar karangan koswara. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan koswara ayeuna nincak bagian kalima. Dina akhir bagian kaopat urang sami-sami ngabandungan nyaeta di bumi Pahamjah sareng Bu Halimah anu daerah aya di Tatar Sumedang. Kasumpingan nyataku Neng Esti anu mana anjeunna ngadon bade ieu naon teh pakanci liburan bade ieu naon teh bade ngadon ngaso we cenah para mitra di dinya sabada panaon teh anjeunna aya waktos pere sakola sedengkeun Esti teh nyaeta ngarupikeun alo anjeunna para wargi teh aya maksud rupina bari naon teh libur di Sumedang oge hoyong tepang sareng nana ayeuna teh putrana Pahamjah sareng Bu Halimah. Janten para wargi sadaya nana teh anu sakumaha dina dongeng anu parantos kalangkung anjeunna teh nuturkeun salah sawiya soratan katinggalan samalih para wargi sadaya aya di hiji patempatan nu kacida ahengna kitu mendakan hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina sok sanajan para mitra sadaya umur eta istri teh tos ratusan tahun gitu tos ratusna tahun gitu para wargi namun rupina kagungan ilmu ilmu ngarawat diri kumaha carana sangkan katingal para wargi jika parawan we sugan we eta mah parawan cekekan cenah para mitra mah urang teraskeun kumaha ieu terasna dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra sadaya harita Pahamjah jeung Bu Halimah mancokeun paninggal ka Esti nu diukareupeunana. Tina sorot panon Esti kagambar jeung kasawang siga aya hiji kapanasaran siga aya nu perlu dikanyahokeun. Dupi kang nana teh Neng Esti nyaritana teu kebat kawas nu heurin kuleta kawas nu bingung rek ngomong. Pamali nyarios teh lajengkeun Neng cek Bu Halimah para wargi sadaya. Eta bi ari kang nana teh parantos kagungan papacangan tapi teu acan. Oh eta muhun geuning kalah kagumujeng bibi teu naon Neng sok aya wae nya gepetarosan teh. Manawi teh bade naroskeun naon we ari pesu anu kitu geuning. Panasaran ya Neneng. Walera harita teh para mitra waler Esti bari sajeroning ngomong teh katemong lungak-lingek sagala. Ari sakaterang mei mah can gaduheun ka bogo si akang teh Neneng. Cek Bu Halimah nyumputkeun ka aya nu sabenerna. Laras mah Neng Esti ngareret ka mamangna bari menta jawaban. Memangnya Neneng sakaterang mang mah.
dan can bogaun kikinewan namungnya duka arisan nanon teh asalnya nama da puguh lalaki maapan anak mang teh lalaki bisa bae bogaun kikinewan di piluaran bari can daek terus terang ka mang jeung kami wah si ujang mah tara daekeun ngabohong ka kolot jeung tara daekeun migawe hal-hal nu tanpa dikanyahokeun kudu jadi kolot apaan jadi cinak nama neneng kada percanten ka bibi yen anak teh can gaduhan ka bogoh tempas Bu Halimah bari ngadilak ka pahamnya. Gue esti bari taroskeun nya pamitos aya Kang Nanana. Bari taroskeun nah tos kagungan papacangan tapi teu acan. Taroskeun neneng ku nyalira mung eta mah upami teu acan bade kumaha neneng? Bu Halimah kawas ngajugjugan eusi hatena nu jadi alo. Panasaran hayang nyaho naha naon maksudna pangna alona meuni taletenaker hayang nyaho soal eta. Ditanya ku Bu Halimah harita teu burung pamulu Neng Esti bareu-beureum ngemu ka era. Tapi bubuhan mojang kota ka era tengan sakedeung ngancikna. Kasebuk mojang banter bisa naker nyumputkeun semu. Anu sabenerna kalayan sonagar pok Esti ngomong kieu. Moal bade naon-naon bi mung hate Esti mah bingah upami Kang Nana teu acan kagungan bebene teh. Luka ke tangah kumaha engkewe. Bibi Esti anteur ka tokonya. Esti nyalengorkeun obrolan nu dipalar bisi mamang jeung bibina ka papanjangan tatanya. Jabati nya deui manehna teh aya maksud hayang ka toko pakean. Hayang ka toko pakean neneng? Muhun. Bade ngagaleun naon? Hacuk bi wartosna mah di dieu marirah jabiti kitu Esti ngabandun salin teh sakerdi engke tos di toko urang meser tahu. Hayu atuh neneng lah. Ulah kana mobil da caketnya urang kana beca we nya. Muhun katuh bade disalin heula. Esti asup ka jero imah terus asup ka kamar nu geus diancokeun keur manehanana. Gancang disalin rengse disalin terus nepungan kaluar. Yubi Esti mah tos siap. Pokna para mitra Esti nyarita ka bibina. Bu Halimah jeung Pahamjah sakedapan mah olohok bengong. Lantaran manehna asa kataji nempo ka aya Neng Esti nu papakean pantos jeung payus. Jadi pamungkus waruga Neng Esti. Malah katempo nama Neng Esti asa leuwih judis batan tadi, leuwih cahayaan leuwih moronyoy. Hayu atuh bi kunaon sih anu malohok wae ka Esti? Bibi mau nikah haji neneng, ningali neneng teh meuni ka badi langit. Ai paratos dangdos mau meuni moronyoy, Estu payus we sareng pantes. Dangdanan anu ngota pikaresepeun, teu sangkinya geulis geuning alo bibi teh. Nya geulis da istrinya binya. Nya nama atuh ka ditu geramiang ibuna. Anteur kaunga toko si neneng teh ngan kade ulah kamalinaan. Ulah peuting teuing bulangna, ceuk Pahamjah bari panonna mah teureueuh neuteup ka alona. Nya moal dugi ka wengi mah atuh paling oge dugi ka subuh. Ieu atuh neneng. Mamang dikantun heula nya bibi bade ditamutnya ku Estinya. Aya kituna neneng. Make dianggo. Make ditamut sagala. Mangga ari kanggo mah neneng. Pahamjah ngahaha seuri ngarasa kayung-yun ku pamolah Neng Esti. Keur geulis make resep banyoa sagala. Bu Halimah jeung Neng Esti harita keneh ka sisi jalan terus semegat beca. Geuleyeung beca maju kakalerkeun bari teu poho basa. Mimiti ngageuleyeung teh Neng Esti gugupai heula ka Pahamjah. Pahamjah sanggeus alona jeung pamajikanana eueuh mah leos muru deui ka teras. Gek diuk di dinya dina urut tadi. Kituna teh dina hatena mah ngagerentos kieu. Mata kayung yun jeung pikaresepeuna keur Esti teh geulis deui. Ngota jeung terpelajar deui jaba eta deui. Munili kana omongan tadi nanyakeun soal geus boga kabogoh henteunan anak aing. Jentre Neng Esti sigan boga perhatian khusus ka anak aing. Siga-siga aya pikir kadua leutik ye. Nyakal we anak aing keur hahadean jeung Wulan anakna Ki Amud. Teu sangka sakitu anak Ki Amud keur gering ngalaman musibah pieu. Nah atunana siga nu berat wae gede ka cinta, gede duriat beuh. Aya ku kitu ayeuna ge boang enong di ditu di imah Ki Amud teh ngampleng nepi ka kiwarican aya balik-balik. Padahal anu pohara panujuna tur yakin bakal pikabungaheun keur aing jeung nu jadi anak bisa laksana ka Neng Esti. Heueuh. Sigana ieu Kang Halimi jeung Sumarni ge baris atoheun bakal sugemangan. Jeung eta we deui waktu tadi maka aya pamaksudan waniri cenah mah.
bakal ditepikan kaingan lain ayeuna waktu napikeun ngabejakeun teh. Na suana onatunya. Boa-boa suaneng esti jeung anak aing merenya. Paham jah lila naker pipikiranana dirobeda ku rupa-rupa panyangka jeung harepan. Jabati eta memang dina hatena mah ngarasa hanyakal ku ayeuna nu jadi anak. Nu pohara raketna pohara dalitna jeung saurang mojang urang kampung nu katelah wulan. Lain hanyakal ku rupana dan ajan teu siga bentang film oge wulan teh geulis. Lain hanyakal ku kabeungharanana dan ajan Mang Amud teu kaasup beunghar. Tapi apanan hartabana mah beunang diteangan ngan keur paham jah ngarasa hanyakalna teh. Peda eta we kaayaan wulan keur gering parna. Gering lain samarangan gering da apanan ngalaman pireuk geus 4 bulan lilana. Kasawang ku paham jah bakal tugenah bakal lingsem ku umum. Mun teh mah manehna nepi ka kajadian boga minantu kawulan anu kasakitu kaayaanana. Perlu gitu ku aing diomongan nu jadi anak teh sangkan manehna daekeun ngajauhan wulan. Sugan we ngagugu piraku sugan moal ngagugu onaman mada ka kolot. Da biasa namanana cara mungpang kana karep nu jadi kolot teh. Nilik kaneng esti meus-meus nanyakeunana, meus-meus nanyakeunana. Sigana keur aya perhatian nu khusus tining esti ka anak aing. Jiga aya pikir kadua leutik. Atoh we mun aing boga minantu kaneng esti. Jabalain jeung nulian apan Kang Halimi jeung Ci Sumarni teh kasebut jalma salieuk beh segala aya sagala boga. Sagala loba bu di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat beunghar ku bana. Wah susah jigana keurnana. Kitu gerentes hate paham jah geus kasawang bakal atoh jeung bunga. Tur yakin bakal aya dina kabagjaan mun tulus bebesanan jeung nu jadi lanceuk. Cinakna paham jah geus gede hate geus loba harepan endah. Bari jeung manehna canyahoeun. Naha jangnana bakal bogoheun atawa moal ka esti. Jeung nahanya esti teh bogoheun ka jangnana atawa henteu. Bakat kuparna pipikiran dirobeda ku rupa-rupa lamunan nepi ka paham jah teu nyahoeun. Mun harita hareupeunana geus nangtung Mang Amud. Malah mah geus rada lila Mang Amud aya di dinya. Mang Amud asa-asa rek uluk salam lantaran pribumi katempona bangun anu keur parna ngahuleng. Kawas aya nu dipikiran. Tapi lantaran geus rada lila oge kitu bae kaayaanana, nya Mang Amud pok ngomong karita teh pupuntenan. Punten kulan, mangga geuning aya tamu, mangga calik Mang Amud, mangga. Pokna paham jah dareh-dehna keur nyarita jeung dag-dag deg-deg sagala. Dina hatena mah reuas aya nu pedah nu keur malaweung jeung ngupat ngomongkeun wulan. Ayeuna kurunyung pisan Mang Amud nyaeta bapana wulan. Mang Amud samemeh diuk dina kursi nu aya di dinya solongkro ngajak sasalaman. Damang juragan, pangesto Mang Amud. Mangga linggih mangga, ya di dia. Tadi dia. Mangga atur nuhun. Gek Mang Amud diuk dina kursi hoe dina eta teras. Sakedeung rarat-reret sugan aya jangnana tapi tetep teu katempo. Nya kitu para mitra ngareretan sugan aya Bu Halimah oge ku manehna teu katempo. Rumawi pun bojo teh nuju ka toko ieu teh Mang Amud. Biangna kita can lami ieu teh eta cenah nuju eta aya kabaryogian. Pokna paham jah kawas nu surti. Ku ayeuna Mang Amud rarat-reret siga aya nu diteangan. Ngaso heula para wargi sadaya. Para mitra kaum dangu, harita barang ngadeng nu jadi pamajikanana paham jah para mitra nu katelah Bu Halimah cenah keur balanja. Atuh Mang Amud harita nyarita deui. Oh sumuhun panginten wengi mulihna juragan. Duka teuing atuh Mang Amud lah. Nya jigana mah peuting bisa jadi malu mari awewe teh apanan. Mun balanya teh wah lila. Rebut tawarna ge wah tarasa kali jadi cara urang. Nawar menis tahap-tahapan ge meuli cara rauh pisan. Pipilihna nya kitu keneh. Maklum atuh awewe beda jeung lalaki atuh Mang Amud. Da kuring lah lamun nganteur inung budak teh sok hoream ai balanya teh. Ai meuni leuwas ieu aya tara-tara ti sasari Mang Amud. Aya naon ieu teh? Kuing teu leuwas kaanyangan ku Mang Amud na aya peryogian ka peryogian naon?
Nah naon teh sasari ge naon teh cara atuh alah mangga carios ke Mahmud pahamjah ngomong jadi daria bakatku hayang nyaho ngeunaan maksudna Mang Amud pangna datang ka manehna ayeuna leres juragan si Mabdi teh ngahaja ka dieu teh aya kaperyogian maksudna teh taya sanes bade naroskeun perkawis cepnana suanana nah kumaha kitu Mang Amud juragan Hamjah kerung hatena beuki ngarasa panasaran nah geus milampah naon atuh nu jadi anak teh kitu panyangka pahamjah nu mawi juragan wengi teh ngantunkeun rorompok bari nu ngajantenkeun heweng keur abdi teh peda anyina mulih teh teu wawartos heula ku kituna ayeuna abdi bade ka dieu maksa teh mun ka dieu teh taya sanes bade naroskeun soal eta perkawis cepnana naha naon margina pangna anjeunna bet kitu kaayaanana upami bendu kunaon upami aya karepet soal naon kitu juragan ku kituna upami nuju aya mah cepnana piurang ka dieu we sungun bade cariosan kitu tanesna keur omong-omong na Mang Amud nah dan nepi ka ayeuna ge can balik nana teh Mang Amud da can meuli nya pokok di arab-arab tisu keneh tung nepi ka kiwari can balik bae geus purit deui can aya keneh datang sugan jadi itu keneh ai kitu teh peuting oge geus baliknya sumuhun angkat ka mana atunya Mang Amud semundu bingung pang-pang nama melang sok sinjang nana meunang kacilakaan jeung mikiran ka aya nu jadi anak di bakal tamah kaedanan bakal tamah parna geringna nu dibelaan ku jangnana dibejaan jangnana eueuh mah najan katempo para mitra Mang Amud mah bangun anu susah ari keur pahamjah mamalah sabalikna manehna boga sangkaan yen nu jadi anak pangna balik teu bebeja ka Mang Amud jeung kawulan teh tangtu geus boseneun meureun kawulan perkara can aya balik ka imah teu ieu jadi perhatian teuing keur manehna mah anak lalaki ieu najan sabulan teu balik ke cenah moal keureuneuh teu para mitra padahal mah para mitra teu lalaki teu awewe ai budak mah bener-bener kudu diatik para wargi sadaya para mitra anu mulya nu tetela mah bungah anu aya keur pahamjah suanu kajadian peuting tadi teh hatena jangnana lilir tina kakaliruan daekeun ngajauhan wulan anu boga panyakit aneh ari ceuk kuring mah teu perlu teuing dipake pikiran perkara anak kuring Mang Amud meureunan rusuh we pangna peuting teu amitan heula teh atawa meureunan aya maksud sejen keun bae dangke ge datang ka dieu da ka imah kolotna atuh ayeuna mah meureunan keur ulin we heula jeung babaturanana Mang Amud maklum atuh budak lalaki teu aneh beuki ulin jeung na deui boa geus boseneun anak kuring teh ka budak Mang Amud jadi we meureun anjeun gara-gara pikeun ngajauhan begitu pikeun ngarengangkeun meureun pok pahamjah ngomong estu matak tugenah keur Mang Amud mah para mitra Mang Amud najan sakumaha peurih jeung nyeri hate ku ayana kekecapan pahamjah nu harita teh nolak terang-terangan anu terus terang para mitra teu dinding kelir di sinang siloka estu ning harita matak nyentug kana hate nyentug kana jajantung Mang Amud manehna nyoba-nyoba pikeun nahan perasaan kan nyeri disidem dina hate ngingetkeun taya guna taya mangfaatna komo mun kudu saruana sarta munili kana omongan jeung sikepna pahamjah nu katempo ku Mang Amud ayeuna Mang Amud boga kacindekan yen pahamjah kawas nu teu satuju boga minantu kawulan juragan pamilares mah tuang putra tos teu ngaharepkeun kapun anak ari pikeun abdi mah teu kaabotan teu mung nu dipamrih teh carana kedah sae dina mutuskeunana kedah ku cara nu hade ulah ninggalkeun kitu wae kumaha pamipun anak teras-terasan teras ngaharep aipek teh putra juragan teu aya harapan deui keun atuh Mang Amud perkara anak kuring mah memang pantes jeung hade mun pajauh jeung anak Mang Amud komo ayeuna mah geus aya calon geus aya pipamajikanneunana anak kuring teh nu luyu jeung pantes keur batur rumah tangga keur anak kuring kitu leuwih beunghir leuwih beunghar leuwih geulis jeung sagala ge leuwih kitu pokona mah leuwih cekap teh nya Mang Amud motong kalimah juragan perkawis jodoh pati bagja cilaka teu tiasa dikipi kapalai oge teu tiasa dipika embung nganya kitu
perkawis tuang putra sareng pun anak telepat-lepat teuing pun anak dapan tuang putra nu sumping pami kitu abdi nu nyorog-nyorogeun ka dieu na me abdi nu lepat cenah eta ayeuna tos aya nu bakalan janten pigaraweun cepnana mangga teh teuing sim abdi mah moal bade owel asa cepnana bogoheun ka eta istri dapan ayeuna mah tos teu zaman diadu-adu jiga baheula rek ngawinkeun teh cenah liri barat meuli ucing di jero karung cenah kitu jiga kumaha belangna teu katingali cenah para mitra kumisna naha cenah eta huntuna masih keneh beres jeung sajabana ayeuna mah marurang kali tos mararajeng teu tiasa kitu bae dikungkung kudu jadi kolot cek Mang Amud memang aya benerna para mitra sadaya mung satacana dilajengkeun bade ngaso heula. Di omongan kitu teh para mitra tanapi dicarian di omongan para mitra Mang Amud nyarita kitu teh pikeun paham jah ngarasa oge kurang sugema kalah ka nyarita kitu walah teu perlu mah patahan ngojai kamari warina oge Mang Amud jeung na deui kumaha kuring yakin anak kuring bakal bogoheun ka eta we pilihan kuring jeung indungna kitu nya upami kitu mah ngiring bingah we atuh abdi mah ngiring ngadoakeun mugi-mugi sing tina kanan sapanaja sing diijabah sapangersa mung sakali deui abdi merdi supados tuang putra kersa nepangan heula karo rompok ku kitu ku kieu ulah dugi kacuel jeung teuing keukeuh Mang Amud ngaharepkeun sang kanjangnana daekeun nepungan heula daek mutuskeun wulan sacara terus terang nyai perkara eta mah gampang Mang Amud sugan anak kuringna daekeun tapi mun eueuh ka ditu ulah majar kumaha ulah boga rasa kaduhung atawa asa diteung-teungananya tapi engke mun aya ka ditu kudu sina gagancangan mulang ulah sina rapat deui deukeut deui jeung anak jeung budak Jang Amud da kudu dibejakeun mah terus terang asa teu pantes kuring boga minantu ka mohon kanu pireuk panggilnya apa kitu maksa juragan teh Mang Amud motong kalimah bari nafsuna ngagedurengan ajan kumaha manehna masih keneh eling kana temah wadi masih keneh gede lilingeran paham jah rada ngelemes rumasa kalepasan omong tapi bubuhan kasebut jalma ieu aing beunghar ieu aing turunan menak tungtungna ngomong kieu kitu maksud kuring teh ku kitu namun aya ka ditu ulah sina lila-lila kudu sina balik buru-burunya nyuk sumangga sunun juragan ku sim abdi sajadi estokeun ayeuna mah abdi teh bade permios wegan bade wangsul Mang Amud pamitan ka juragan Hamzah bari hatena mah ancur asa ancur batina asa nyeri taya babandinganna nya aduh mangga koloyong Mang Amud goloyong ninggalkeun Pahamjah muru ka sisi jalan raya ku Pahamjah diteuteub nu ngoloyong para mitra nu rek balik teh bari dina hatena mah ngagerentos kieu nong toro ganjel mah teh diolo-olo sigana sinana supaya terus bogoheun ka si wulan pireuk teh ayeuna karasa sia sinana tangtu geus boseneun piraku sinana teu bogoheun ka Neng Esti dina teu bogoheun oge ukur mimitina bungkul sahadeuna ring kepa bagi linggisik mah atuh bakal datang rasa cinta jeung nyaah kitu da pasti naon teh bogoh lamun geus wanoh mah geus wanoh pasti bogoh kitu aya paribasa moal bogoh lamun teu wanoh ayeuna diwanohkeun sina pagiling gisik tangtu turun bogoh sup ka jero imah goledag Pahamjah gogoleran dina kursi sofa nu pangpanjangna bari ngadagoan datangna nu jadi pamajikan jeung nu jadi alo sakaligus ngadagoan datangna nu jadi anak sugan we moal lila kitu gerek balik ka imah bimunah pohara tugeunahna barang ngadenge beja ti salaki nu kakara datang harita tas ti imahna Pahamjah nerangkeun yen cepnana eueuh balik malang jeung salempang keur bimunah bari joal boga sangka anu lain-lain sok sieun cepnana teh cilaka atawa meunang musibah sok sieun dibawa ku bangsa lelemut sarta kanyeri jeung katugeunah bimunah katamah deui ku beja ti Mang Amud cenah Pahamjah mah teu satuju teu doa boga minantu kawulan anu keur gering cinekna mah ceuk Mang Amud ka bimunah Pahamjah ngaharepkeun sangkan antara cepnana jeung wulan pegat sapat hubungan ulah aya hubungan naon-naon deui wulan nu milu ngadedengekeun omongan bapana jeung indungna sarta harita ngadedengekeun di jero kamar teu kaluar-luar pohara ngangresna jeung pohara sedihna nyeri hate ku ayeuna beja yen Pahamjah teu satuju mun cepnana terus hubungan jeung dirina
nu matakning we gawenangan no wulan teh ceurik nyuuh dina luhur kasur ngagugulung katugenah jeung kanyeri hate. Sugan teh satuju nya tujuan we kaputerana nu hubungan jeung anak urang teh nya. Ari taeun teh kitu geuning kaayana teh Juragan Hamzah teh. Make ngharepkeun supaya pepegatan sagala. Nya teu naon mun kudu pegat oge ari nya mah jangnanana geus teu bogoheun ka anak urang. Ngan kudu bener we aturanana da teu mikeun kami ge muncul kitu wae mah. Cek Bimunah bari medenghal dina hatena. Harita teh para mitra pinuh kupi ambekeun dina angeunna. Ambek ka Juragan Hamzah bet kawas teu ngora heula. Kawas teu ngarasakeun heula kumaha baheula mangsa rumaja mun keur silih pika cinta dipegat kudu jadi kolot. Jeung eta we deui make nyebutkeun geus aya pigantieun sagala meuni sombongnya. Abong kaayaan anak urang batan sakieu tu meuni disapirakeun pisan dasar aing mah. Oh, ku kami ge disebutkeun ku kitu ku kieu jangnana supaya ka dieu heula mutuskeun teh kudu datang jenisna ka dieu ngarayat sakeuleunana keur urang oge atuh supaya puguh we keur urangna. Heran puguh nah nya kitu kabur jangnana teh ngajauhan anak urang pangna peuting eueuh deui datang teh atawa kumahanya. Para wargi sadaya harita teh nimulkeun pertanyaan pikeun Mang Amud katut nu jadi pamajikanana oge Bimunah. Ngaso heula para mitra sadaya. Harita Bimunah nyarita. Mun nili kana kajadian peuting tadi mah kami mah asa teu yakin mun jangnana punung teh. Kahiji asa jauh tina kabiasanana, kaduana da kabumina pan teu acan aya datang cenah katiluna. Ras kana kajadian make aya aki-aki nu pupuntenan ieu. Ieu teh anggeus eueuh. Pan aneh. Nah saha eta aki-aki teh moal kitu jangnana dibawa ku eta aki-aki. Sanunya ho aki-aki teh. Padahal mah bangsa siluman, bangsa dedemat-dedemit kitu manehna. Karunya teuing mun nyata teh jangnana kasarad ku siluman. Puah kumaha nasibna ayeuna meureun nya. Tadi bejakeun teu kajadian penting tadi. Ka imah urang aya nu pupuntenan, terus diteang ku jangnana nepi ka jangnana eueuh deui ka jero. Tuh, teu dibejakeun. Nah, atuh. Lah, taya gunana taya manfaatnya deung tacan karuhan percayaeun aja dibejakeun oge. Panyangkana mah apa mah? Apan panyangkana mah jangnana teh balik ka boseneun ku anak urang cenah kitu. Isukan mah tepungan mama kole. Sugan we anjeunna tiasa meleng kana kaayaan jangnana bisinya dibawa ku bangsa lelemut ku bangsa siluman kitu. Oh, memangnya maksud kami gere kitu keur nyacapkeun kapanasaran kieu teh. Taya lian muntang tulung ka mama kole biasana mah anjeunna mah tara salah da kapastianna teh pubuhan sepuh linung atuh nu geus pasagi ku pangarti kasipuh ku pangwaru legok tapak genteng hade kloa pisan pangalaman. Sakalian we sugan anjeun tiasa nyageurkeun si nyai. Ti dieu bari mawa cai herang we ka dituna. Oh, soal ngubaran si nyai mah pan saur anjeunna oge lain teu bisa ngan berat cenah. Jadi keur saheulanan mah mama kole teh can bisa, can manggihan cara nu alus pikeun ngubaran anak urang gitu. Heueuh deui nya lah. Tapi nya moga-moga we atuh bisa gancang cager deui si nyai teh da piraku eueuh pijodoeunana. Da rupa mah teu naon teh teu nguyang pan. Sakitu mah teu goreng-goreng teuing anak urang teh. Obrolan antara Mang Amud jeung Bimunah kasapih ku wanci magrib tur kacinekanana memang geus gembleng. Poe isukan para wargi Mang Amud rek nepungan saurang sepuh nu linuhung. Ceuk anggapanana bakal bisa nyanyahoankeun ngeunaan kaayaan jangnana. Nah jangnana teh kumaha nasibna di mana ayana jeung naon sababna peuting-peuting kaluar bari eueuh deui asup ka jero. Kocapkeun para mitra kaum dangu beurang kaganti ku peuting wanci magrib geus kaliwat datang mangsa Isya. Pak Hamzah nyeri beheung sosongeteun ngarasa kesel ku ayeuna pamajikanana jeung alona. Barang beuli ka toko sakitu iditna rada beurang keneh. Apan can datang keneh bae. Nepi ka karasana ku Pak Hamzah meuni asa kesel cicing. Nu mata kitu we sakapeung ngagoler dina kursi sofa sakapeung lelempangan di jero imah. Nepi ka diburuan sakapeung gek biuk ngarep-ngarep katunjuk ka toko
ngarep-ngarep nu balik di toko lila eueuh bae datang. Kira-kira wanci jam 8 peuting daratang Bu Halimah jeung Neng Esti. Teu wudu meniang karibung ku balanjaan. Balanjaan Neng Esti tetela loba laker malah sagala dibeli. Jeung deui ku Bu Halimah oge dianteur ka hayang Neng Esti. Pamikirna duit-duit manehna dibalikeun anak ku manehna. Meuli baju, meuli celana panjang, meuli kaos jeung meuli sapatu, malah nepi ka meuli sapatu ge teu cukup ku sarampasan. Da ieu cenah make meuli tilu rampasan sagala. Pak Hamjah teu burung ngarasa kaget nempo Neng Esti babalanjaanna meuni satamruan. Nu matak basa Neng Esti jeung Bu Halimah geus dariuk. Pok Pak Hamjah mah nyarita kieu. Waktosna neng see para mitra sadaya. Waktosna cenah see paparwagi. Duwi ka dieu heula carios nyambung judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian kalima. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten kasuhun. Mangga para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.